Si RT rek pindah. Ingetin teh supaya iya ayeuna. Ngajan dulu wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ji. Aduh, kebeneran. Pindah teh tulis tuh. Oh, tapi gua Haji masalahna kamari teh ayeuna pe ayeuna. Masalahna teh Haji teh kamari teh teu becaan masalah jam-jamna. Nya heuh eta ge urang aji ge poho eta ke wajan tanggal teh. Maksudnya jamna. Bah, bah. Iya. Saha? Oh, iya Bah Haji eot. Bah Haji eot. Bah, lain Bah Haji iat lain Bah Haji eot. Nu meuli di dieu teh, Bah. Tuh. Capek. Bah Haji eot. Heeh, Bah, nu meuli mah ieu. Tah itu teh. Kolot. Di mana? Irang. Ojong aya nutulkeun nutulkeun si Dani. Kamari teh yang ka dieu, tah si Dani tuh. Enggak bebeja teh RT boga komisi lah. Nutulkeun si Dani si Amang. Ari sieun pindah teh iraha. Ayeuna Bah. Ayeuna kan kamari teh Bah Haji teh encan mere masalah dinu jam-jamna. Nah, ieu we jam ayeuna we lah. Oh, memang geus nang kaboro meureun ya. Saha anu naik haji waduh. jam. Maksud teh jamna Bah, jam pindah. Oh, jam. Oh, maksudnya rek pindah. Anu ngajual pindang. Aduh, aya jual pindang lihanan. Lain Bah, ya. Poe ayeuna teh pindah. Jangan sakieu. Barang atuh Bab. Kalau teh ka situ teh tuh, Bab. Duit di mana tuh Haji? Ayeuna. Ayeuna sok ayeuna geura. Gitu. Dok, iya peperen baju. Di plastikan. Jeung ini tah. Mah. Ini. Mak siana ge ngambek kamari teh keur kasasar teh ya camberut wae di jero. Aduh, aing mah. Geus sakaliturnya, Bah, geura etaan Bah. Atuh aing eta. Baju geura tilepan kali itu plastikan lah. Oh, ini nak. Lah, ampun. Kawin deui, Haji. Kawin deui. RT nyaon teh? Itu buku teu bisa. Gagal kalau teh. Minta pusing deh, Bang Haji. Dah, aing mah. Buat maghrib ya, Pak Haji. Tuh. Mah kunaon geus maghrib teh teh. Maghribnya. Sekali teh dina ke kaliwat ada. Ban. Bah. Ya, aing antarkeun. Ayo sok ayo. Oh, Antarkeun aing ka ditu. iya. Tunggu Pak Haji nya. Ayo jawab ayo. Entarkan. Nah. Ayo. Haji, dah. Diukur Haji. Marogok lah. Heeh. Abah sungguhan wae ya. Ngomong-ngomong teh ieu di sapu antara teh. Yo, Haji. Unggah poe teh urang teh di sapuan wae teh. Unggah ka dieu sapuan bersih wae. Iya, Haji mah eta doang. Nanya kena datang mesti bersih mah syukur aja ge bersih. Oh, dibersihan wae mah pe oge, Pak Haji. Ieu teh. Duh, yang ngopi tuh teh. Nya Haji. Oh, urang ya. Bah. Ayo ngopi tuh, Bah. Sekalian ninyo. Ngopi. Tuh, asih mah. Ngopi. Ngopi sekalian ninyo sekalian jeung Mbak Haji. Sok yenkeun atenya. Kopi ideung aing mah nya. Siap.
Ya, ya Pak Haji ya. Ya, ya Pak. Pak Haji. Iya ya. Kuning mager RT ya. Ayah. Aing ngopi we. Ngopi deui atuh aing bentar berenang. Non, teh. Teh, aku naon teh? Ye, Ari Haji. Apa di lembur orang teh eta kok kue anu komplit. Aya nu basuh, aya nu garing. Wah emang aya opak, aya ranginang Haji. Itu sumber jaya Ibu Haji Encun. Di pasir angin. Loba di dinya mah Haji. Macam asin ge aya. Segala endah ge aya di dinya mah. Komplit pokona mah. Oh gitu teh, kue di kidul teh. Oh, Kayak ditu tuh sukan. Tapi aing teh teu boga duit dan can panen. gampang adanya Pak Haji. Ngegesrek adanya mah. Anu bener teh. Atuh kos itu mah aing isukan. Rek ditu atuh. Bangkos itu mah aing gegesek mah bisa. Aja mbak gemni embol kok yang di bejaan. Apakah sindang ngambek gitunya? Pakai aksi malah nunutan. Bah, pindahlah bah. Malah ngeluk wae. Naon ban? Baji, udah ya ngambil kaki lah nya. Iya, karunya tuh abah. Kayak soe. Ini bah. Teh, dah. Mas penting teh kumaha teh anak balik haji mah dah. Yo, eta suka tulis semua kali itu. Kasih toko sumber jaya. Oh nya tulus. Oh, tulus. Oh, tuh. bari kuat aing mah gegesek mah. Oh, Baji. Nah, sama balik mah eta kopinya saya bener tuh. Oh, nya teh. Kan eta. Heeh. Itu tuh. Ayo. Penting ya. Iya. Assalamualaikum. Baji, salam. Itu ngomong teh ngagesek apa gegesrek Haji tehnya. Aing mah itu sih ngomong tuh aing mah. A few moments later. Yang toko sumber jaya mana? Nah, Pak Haji. Oh, jadi tuh. Punten Kang, ayo toko sumber jaya. Mohon laras Pak Haji. Toko kuinaon Kang, Jang. Seur, kalau buat Pak Haji pilihan. Oh, banyak. Ayo mangga. Jang ikut pasang kuinan Jang yo Jang. Ieu teh opak ieu teh Pak Haji. Ini apa? Kan goreng-gorengan. Oh, Nah, ieu nu arasakna ieu. Oh, seur pilihan ae. iya beli aja. Naon pilihan? Iya dah. Ah iya, Jang ya. Ya, ieu teh pangsit namina Pak Haji. Hiji eta tah. Haji. Deui. Terus man ya. Jadi telepon teh. Namisna moal namis. Ayo ya. Nyala hiji ya. Ya, Hiji. nah, Berarti arek dua rupa. iya hiji ya. Hiji ya. Terus nya ya. Tuh. Sat. Loba kuehna ya. Jang, ada yang ngomong kayak kacang sangrai. Aya Pak Haji, ieu kacang sangrai ya. Produksi di dia biasa dikirim-kirim keluar kota gitu. Kacang asin oge aya di dieu Pak Haji. Nah, ieu kacang asinna ieu. Selain kacang asin, jadi dia produksi oge semprong. Semprong 1 kilon, 7 on. Anu litna aya 20 ribuan. Seueur lah, dia barang-barang tinggal pilihan.
keperyoginan naon gitu. Yo bener lo kacang teh yo. Kacang asing Sumber Jaya. Nah, yo kacang sanggraina Sumber Jaya. Bener taksi RT komplit segala semprong tuh. Oh, duh ingat aja semprongnya. Buat itu ya, yuk, tak gitu Kang. Bener-bener RT ya. Komplit segala aya, kata aya. Kalau bohong RT yo. Cara kamu gua yang. Jang, yang ngeseng bawa kayak kasih Jang. Siap. Tinggal bayar. Yuk. Jang, hitungin Jang, seberapa Jang? Kacang asin 30 Haji, terus kacang sangraina 35, semprongna 40, sareng donat 60, pangsit yeuna 60. Jadi 230-an. Tanya Haji Mayar, tanya. Punya gesrek, gesrek. Nah, gesrek. Nah, Oh, Haji ini kah gesrek. untuk si RT bisa bari kaki dikit bayar gesek. Gesek beren Pak Haji, lain gesrek. Pakai kiris gak bisa. Jang, mal turun saya cengnya. Gubuk RT mah nggak bohong we kaing. Nyawa-nyawa Bu RT butuh gua duit. Ah, aing mah. Anjing.